mitra dongeng di Paju Materas terang-terang bagian ke-48. Namun ya dongeng rada panjang para mitra. Saya acana aku mang dia digambarkan ya dongeng rada panjang gitunya para mitra. Narasina rada benten para mitra tinggi ngadugikeun age gitunya. Janten kumaha-kumahana kumaha geletuk batuna kecebur caina mangga Bandungan we teras dongengna gitu. Aduh, mangga. Dongeng ieu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Gitu para mitra sadaya atuh dina basa Sunda para mitra sadaya aya istilah cenah para mitra sadaya gek diuk. Gek diuk mangga teh. Gek diuk cenah eta kecapanganteur supados atanapi supaya ngantepkeun kana basana. Gek diuk para mitra langkung antep cenah ya langkung naon teh keuna kana sasaranana umumnya disebatkeun kitu nya para wargi. Dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-48. Mangga nyangakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Wilujeng adangu. Para wargi anu mulia, para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng anu nuju dihanca ku Mang Jaya. Carios nyambung nyaeta karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono dina bagian ka-48. Aduh mangga urang teraskeun ieu carios. Para mitra sadaya keuremah kaayaan harita teh memang hawa matak seger. Kaayaan harita keur ngariung teh para wargi di antarana Aki Darum oge Mang Lendra Ujer Katut Jang Dayat keur ngarobrol manuk di sarada cenah dina tatangkalan teh keur balaleger keun diantep we manehna ge keur ngobrol nyawalakeun soal-soal atawa pasualan-pasualan nu tumiba dina waktu ayeuna. Pangpangna Aki Darum tumanya cenah para mitra sadaya nyaeta ka Lendra teh. Aki Darum tumanya ka Mang Lendra anu mana pertanyaanna cing oi Lendra cing ayo ieu beja teh geus nerekab ka mana-mana tapi nyaneh teu nyaritakeun pangalaman-pangalaman nu tumiba ka diri maneh. Sedang nyane sorangan nu dicaritakeun teh ye. Aya kajadian nu nya aneh, maneh teh pan geus dikurebkeun. Datang waktu keur tahlilan katujuhna, maneh masih keneh hirup keneh. Barang dibongkar makam ngan gebog cau, ieu ngajadikeun aneh. Nepi ka ayeuna deuleu kami teh teu nyaho sabenerna naon anu tumiba ka diri maneh. Pang-pang nama pangalaman maneh we kitu tah. Cing ayeuna terangkeun lalampahan Andika salila eueuh. Kami sarerea jadi bingung ieu teh. Pan harita Andika teh di sisi ranca ngadadak kapiuhan. Malaksa geus dibawa direreyang ka imah, Andika teh kungsi eling deui nepikeun ka disangka pae. Nya, tuari geus dikubur saminggu. Lilana Andika berpisah balik deui bari baleger, tak ieu. Nuku Andika kudu didongengkeun. Maneh kudu nyaritakeun pangalaman maneh salila ieu. Cing sok caritakeun ku maneh kumaha ieu. Sugan seujung sugan pangalaman maneh jadi bahan. Nyaeta pikeun pokona mah katengtreman masyarakat di dieu. Ceuk Aki Darum para mitra nalek ka Mang Lendra hareupeun Jang Dayat Katut Si Ujer. Aduh, nu mata ki hese nerangkeun nya ki. Ayo maksud teh sieun teu dipercaya we babakunya mah kitu. Kamari ge kami teh geus dicale ku juragan bendara. Tapi waktu kami nerangkeun, juragan bendara teh bangun percaya kitu, pampangnya mah nu mata ki. Kami teh susah.
heuring kuletah bawa kunyama dinerangkeun kejadian-kejadian tumiba ka diri kami teh kitu tah. Jadi kumahanya hese ngomongna hese ngomong pokona mah heuring kuletah teh we. Tembal Mang Lendra. Da nikah mah nerangkeunna bari jeung nyabit-nyabit pola urang dina nyaatkeun ranca atuh. Pancek Andika, urang Pulau Majeti teh teu sukaeun cenah ranca disaatkeun. Eta hartina omongan Andika teh geus ngabantah kana kahoyong juragan bendara atuh. Nya pasti we meureun Andika ge santeuna we. Lah pokona mah nya kitu lah. Teu raoseun juragan bendara teh. Omong si Ujer Parawargi sadaya. Ya memang kitu atuh. Nu kalahna paling gua aya ku kami mah. Memang kitu kejadianana. Jeung nya ye maranehna teh nyaeta urang Pulau Majeti pang-pangna mah nya. Teu ngeunaheun cenah, tugeunah hatena dumeh ranca disaatkeun kitu pang-pangna mah. Ari kudu dijelaskeun mah lah. Ngada hese atuh ngomongkeunana kudu timawana mimitina. Akhirna ka mana ge hese. Ngan pokok pangkana mah manehna ngarasa tugeunah. Di mana saat ranca disaatkeun kitu. Cek Mang Lendra Pondok bari tuluy ngahuleng. Para mitra anu mulia nya antuk nama parawargi sadaya. Harita Mang Lendra ngajelaskeun boh ka Ujer boh ka Dayat ngeunaan kajadian nu tumiba ka manehanana. Parawargi kaum dangu. Saterusna harita Mang Lendra nerangkeun yen manehna teh lain paeh jiga jeuk panyang kadeungeun tapi manehna teh cenah kasarad ka alam gaib. Anu ari nu disebut alam gaib teh tayalian iwati karajaan Pulau Majeti nu pangeusina bangsa onom teh. Lain euy keur aya ayam ditu mah. Kami teh teu ingat pisan kana eta hal teh. Padahal samemehna aki darumpan fungsi nyarita. Yen Pulau Majeti teh digeugeuh ku bangsa onom kitu. Waktu keur di ditu mah teu karasa euy. Kami teh aya di Pulau Majeti. Da kitu di Pulau Majeti teh asa di biasa we kitu. Da panggih jeung eta manusia-manusia biasa atuh ngobrol biasa. Basana basa kieu we basa kieu nu diobrolkeun teh kitu. Ngan jelmana beda-beda. Tuh nu awuh di ditu teh. Kitu. Kan matak oge. Jadi pokona mah kitu we lah kejadianna teh kitu. Cek Mang Lendra. Nya memang dah. Yo kami ge ngadenge pan aki darum teh kungsi dodongeng ngeunaan riwayat onom teh. Jadi jelas ha. Jadi memang kitu meureun nya. Cek si Ujer. Lain euy puguh. Ingat nama, hari kami geus balik we ke alam nyata. Sabab waktu keur di negara Pulau Majeti mah, setik teu ingat atuh kami teh terus terang we. Cek Mang Lendra deui. Paingan atuh Andika hulang-hulang wae ari loba nu poho mah. Cek Jang Dayat. Nya euy pokona mah kajaba euy katubinah maranehna we. Soal ranca disaatkeun teh kami ingat. Nu sejen-sejenna mah teu ingat kami teh aya di ditu teh. Ngan saha nu nyaritana eta ge teu inget deui kitu pang-pangna mah. Cek Mang Lendra bari halisna kerung-kerung bae para mitra. Da hayang nginget-nginget deui kajadian-kajadian nu kungsi kaalaman ku manehanana di alam gaib teh. Manehna teu inget naon-naon kungsi kumaha ge teu inget para wargi Mang Lendra teh. Ngan anu inget teh eta we nyebutkeun cenah atuh cenah urang Pulau Majeti ngarasa tugeunah lamun segeran ca disaatkeun. Kitu diantarana. Tapi euy eta lain ketang pokona mah naon teh ari jeung Ki Ajali mah memangnya kami teh tepung di ditu. Nah inget keneh ketang waktu panggil jeung Ki Ajalina. Pokona mah ingetlah kami teh. Cek Mang Lendra deui. Cing sok atuh caritakeun. Ai bener-bener mah. Oh, di dinya panggih jeung Ki Ajali. Cek Dayat deui. Barabat we para mitra sadaya didongengkeun harita teh ku Mang Lendra. Perkara kapanggih jeung Ki Ajali jeung sajabana ditetek para wargi sadaya sing sakur nu inget mah manehanana panggih jeung Ki Ajali cenah disebutkeun Ki Ajali teh keur dihukum
di ditu di negeri Pulau Majeti malah mah kumanehna nage tadi namarek ditulungan ngan Ki Ajali nyebutkeun cenah ulah nulungan cenah atuh cenah pikirkeun madiri sorangan cenah kitu Ki Ajali ka Mang Lendra teh ku Mang Lendra dicaritakeun kabeh hal samodel kitu teh Tah kitu pokoknya mah bener euy kitu euy pokoknya mah jadi pokoknya mah cek urang Pulau Majeti Ki Ajali mah teu bisa balik sabab geus nyieun kasalahan nya tungtung nama dihukum jadi ditu pang-pang nama kitu ai kudu dicokot singket nama cek Mang Lendra naon cenah kasalahannya teh atuh cing caritakeun ka kami gahayang nyaho kasalahan Ki Ajali teh dulu cing sok caritakeun sia sok Lendra caritakeun ka kami Aki Darum mimiti nyuara para mitra sadaya. Kita tadingan saukur ngabandungan teh ayeuna mah tumanya. Naon kasalahan Ki Ajali cenah kitu? Ari nanyana Aki Darum mudah-mudahan we kasalahan Ki Ajali bisa diikhtiaran kitu ceuk pamikirna. Mang Lendra harita ngajawab. Cok urang ditu mah Ki Ajali teh geus loba nganiaya ieu. Bangsa non teh panggeusi Pulau Majeti nya pokona malah panggeusi Pulau Majeti teh cenah loba nu dikaniaya ku Ki Ajali teh aya sawatara panggeusi Pulau Majeti ku Ki Ajali dipaehan kalawan teu puguh naon kasalahanana kitu pang-pang nama Ki cek Mang Lendra deui para mitra anu mulia ujer barang ngadenge harita Mang Lendra nyebutkeun yen cenah Ki Ajali geus loba maehan sing sakur panggeusi Pulau Majeti ujer ge ngilu nyarita memang bener atuh da kami ge harita teh nyaksian Ki Ajali waktu mantua nyaatkeun ranca teh loba maehan sato-sato nu kapanggih di ranca kitu manggih orai dipaehan manggih babah kaur dipaehan balas terus nama mimiti keuyeub nepi ka kadal sarua dipaehan geus puguhing sero jeung beurit mah pokona dipaehan kitu meureun maksudna meureun nya Mang Lendra nyebutkeun yen Ki Ajali geus loba maehan panggeusi negeri Pulau Majeti buah-buah Pulau Majeti teh nu ku ranca nu ku urang disaatkeun teh meureun nya cek si Uje bisa jadi we cama euy bisa jadi kana kitu da kami kitu nyaho atuh saha-sahana jeung naon-naonana nu disebutkeun ku urang Pulau Majeti majarkeun Ki Ajali geus loba cenah pokona mah maehan warga Pulau Majeti teh teu nyaho kami ge da pokona mah yang nu penting mah buktina nu ngageugeuh di ditu ambek kacida atuh nepi ka akhirna Ki Ajali ditewak harita teh pokona disiksa we di ditu di penjara yeuh kitu ngeuneus euy nyempona ge nya watir pokona mah kitu pang-pangna mah ngan saha-sahana nu geus ditandasa ku Ki Ajali kami mah teu nyaho terus terang cek Mang Lendra deui ujer para mitra sadaya tuluy nyarita deui nah ketang da Ki Ajali mah ngan saukur maehan sato lain mamanehan pada manusia da harita teh yo panjelas harita teh urang teh nyaatkeun ranca ai ranca teh sasatoan di ranca loba kaya ning orai kaya ning kadal babah kaur bangsa beurit sero nu kitu mah loba atuh da tempatna ge di ranca nu kitu mah nya pantes we mun dipaehan ge jadi teu asup akal pokona mun nyebutkeun urang ditu nu disebut Pulau Majeti nyebutkeun Ki Ajali geus maehan warga Pulau Majeti tak kitu teu asup akal pokona mah cek ujer para mitra memang maranehanana keur adu papahaman dina soal eta bari teu nyaho ka sang tukangna ngan lila-lila Aki Darum harita teh para wargi nyarita. Sakali deui sia ujer dayat Lendra. Ukur sato teh ceuk panenyo urang deuleu. Wah maranehna teh makhluk panggeusi Pulau Majeti. Hayo ku urang dibinasa. Nyatang duwe beureun dununganna aramakeun. Ieu ge ceuk pangira dewek dulu. Ceuk pangira aing yo, kitu sotenan teuing nya teu nama. Kitu nu matak oge. Ngan lamun disambung-sambungkeun jeung caritana
Si Lendra, boa-boa kana kitu, yeuh. Cek Aki Daru. Nyelamun panglisi Pulau Majeti sukaeun urang nyaatkeun ranca jeung ambak dumeh wargana digunasika atuh kumaha urang saterusna Ki? Cek Jang Dayat. Semu hariwang. Aki Darum teu ngajawab kana pertanyaan Jang Dayat. Malah Mang Lendra cenah para mitra sadaya nu nyarita. Ih, ari ceuk hayang kami mah euy. Nyaatkeun ranca teh lah, teu kudu geus apa pokona mah. Bedokeun we geus, teu kudu dituluykeun. Cek Mang Lendra nu ngajawab. Para wargi kaum dangu, yen anu ngageugeuh Pulau Majeti teu sukaeun wewengkonna digunasika. Geus nerekab ka ambara hayat ranca atuh kusabab aya beja sarupa kitu. Puguh we urang ranca ngarasa geumpeur cenah para mitra. Eukeur maapan ti awalna ge geus loba nu teu satuju ranca di saat. Kari-kari ayeuna datang beja ti Mang Lendra. Nu pajah manehna nyaho cenah. Nyaho yen Pulau Majeti nyaeta urang Pulau Majeti embungeun lamun seug ranca di saat ke. Kuayana kitu para wargi kaum dangu geus ngabalukarkeun Bendara Wadana Raden Bratanagara ngaraos guligah ati. Malah pamustunganana Mang Lendra diangkir ka pendopo. Para mitra anu mulia di pendopo atuh harita teh Mang Lendra ditanya ngeunaan anu aya patula patali jeung urusan jeung kanyaho atawa nu kungsi diomongkeun ku Mang Lendra. Juragan Bendara Wadana Raden Bratanagara anjeunna cumarios. Kaula ngadenge beja. Kaula ngadenge beja. Yen Andika geus milu mangaruhan urang ranca, sangkan arembungeun gotong royong, sangkan arembungeun gawe babarengan, dina nyaatkeun ranca. Nah eta teh bener Lendra. Saur juragan Bendara Wadana nawiskeun ka handeueul ka badegana nyata Mang Lendra teh. Aduh, numawi teu pisan-pisan. Jisim abdi kumabantun mangaruhan. Sok omong sumuhun nyarek-nyarek urang ranca. Kamu ngiring gotong royong nyaatkeun ranca mah kaula nun. Teu sumuhun jisim abdi mah teu pisan-pisan. Da rumaos mun kitu teh. Kitu moy oge. Janten eta mah sakali deui sumuhun. Jisim abdi mah teu pisan-pisan sumuhun mangaruhan. Urang ranca sangkan hartosna mah ulah neraskeun nyaatkeun ranca kaula nun. Cek Mang Lendra. Bari cedok nyembah nyebutkeun teu pisan-pisan ge nepi ka sababaraha kali cenah. Lain. Ari nu kadenge ku kaula mah nyatana teh kitu deuleu Lendra. Yen Andika geus boga pamadegan, malah ranca ulah disaatkeun. Da ieu ayeuna kaula ngahaja nyaeta manggil Andika rek ditanya nu sabenerna nu aya jeung patula patali tina urusan ranca teh adeuleu. Saur juragan Bendara Wadana deui para mitra sadaya. Nya satuluy nama harita Mang Lendra nyarit. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Ngabandungana caritaanana harita teh Lendra. Juragan Bendara Wadana salajengna tuluy nyoksok jero tumanya ka Mang Lendra. Anu mana Mang Lendra nyarita deui. Aduh, rumaos we sumuhun ari teh satuju mah kitu. Nyamingdah henteu di war-war mah kanu sakumaha rakyat mah. Sokomo sumuhun. Jisim abdi mangaruhan nganu sanes mah kaula nu. Teu pisan-pisan. Ari sumuhun ngaraos teu panuju mah. Sumuhun ngaraos we eta mah. Terus terang jisim abdi teh rada kirang panuju upami ranca disaatkeun teh nun. Tema Mang Lendra. Bari cedok nyembah deui. Lamun nya Andika teu satuju,
kira-kirana naon atuh yeuh? Naon anu jadi teka panujuan Andika nyaatkeun ranca teh? Geura sok kacaritakeun. Da moal meureun pasti ngomong nyebut teu satuju teh, kudu aya alesanana. Naon alesanana pangna Andika nyebutkeun yen teu satuju lamun ranca disaatkeun? Saura juragan Bendarawadana para wargi sadaya nanya nyoksok jero harita ge nyaeta ka Mang Lendra teh. Ditanya kitu sajongjongan Mang Lendra ukur tungkul we para mitra jiga nu teu werat nemalan ngan sanggeus ditalek sakali deui kakara Mang Lendra nemalan. Kieu salesna mah kaulan pamugi salira gamparan ulah janten wagelan we sun kitu pang-pangnya mah bade percanten mangga sun bade henteu kitu sawe-wios nyangakeun bobot pangayon timbang taraju aya di gamparan sadaya oge. Ari nu janten margi lantaranana soal kata panujuan jisim abdi teh mung sakedik oge. Teu pokona mah teu ngagaduhan buktos gambaran. Mung pokona mah teu satuju we kitu. Ari alasan-alasan mah teu aya semua. Kitu tan moy oge. Cek Mang Lendra. Manehna ngabuntut bangkong para wargi ditanya, naon alesanana pangna manehna teu satuju kana urusan ranca di saat ieu. Atuh kituna teh manehna bari medar lalakon salila aya di nagara Pulau Majeti. Nyaeta nagara bangsa onom teh. Cek Mang Lendra bangsa onom anu ngageugeuh di Karajaan Pulau Majeti teu satuju lamun segranca di saat ai saur aranjeunana teh kitu semua. Ranca teh babagian tina tempatna bumetahna aranjeunana kitu moy oge sumeng gamparan. Atuh sok saupamina ranca dirobih disaatkeun janten pasawahan janten pakebonan. Kumaha saurna teh? Ari bubutuh hirup yang maranehanana kitu saurna teh. Tah kitu diantawisna teh. Atuh janten kitu teh we. Nu matak sumuhunnya sun maksud teh nu mawi disimak di kantos nyarioskeun perkara Ki Ajali. Dihukum di ditu cenah. Nalika dihukum teh tos sababaraha waktu teh teu dipaparing cai atuh gambaran. Da saurna teh tah cai nasaat cenah. Lantaran cenah ieu urang galuh nyaatkeun cai cenah kitu. Rawana rancana disaatkeun. Kitu we oge. Janten nya kitu teh we apunten we suhu. Bade percanten bade henteuna mah nyangakeun tadi ge. Bobot pangayon timbang taraju mah aya di gamparan kaula nu. Cek Mang Lendra deui. Oh. Jadi kitu. Juragan Bendarawadana harita teh cumarios bari deh. Namun suhu saur jisim abdi ge tadi. Ieu mah cariosan jisim abdi teh sakedik oge. Kudu sanes mah moal tiasa dibuktaoskeun. Damun ukur jisim abdi salira we nu ngalamanana gamparan. Nu sanes mah moal tiasa ngabuktaoskeun ka janten ieu teh kitu moy oge. Tak kitu hapunten semua ieu abdi mah. Jisim abdi parantos ngadugikeun ka gamparan. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Bendarawadana Raden Bratanagara anjeunna cumarios deui. Rada susah atuh euy. Rada susah tanggung jawabna mun omongan Andika digugu. Geura we dedengekeun ku Andika. Kaula teh diparentah ku Pangagung ti Batawi sangkan rawalakbok di saat ari nyaatkeun ranca gunana keur ningkatkeun kasejahteraan ambar rahayat. Tak kitu di antarana. Para mitra kaum dangu. Salajengna juragan Bendarawadana harita teh para mitra sadaya neraskeun deui cariosanana. Ieu Lendra sakali deui tadi ge disebutkeun rada susah euy tanggung jawabna. Lamun seug omongan Andika digu
gerawe dengekeun kaula teh diparentah ku Pangagung ti Batawi. Sangkan rakyat lakbok di rawa lakbok disaatkeun. Ari nyaatkeun ranca gunana keur ningkatkeun kasajahteraan ambarahaya. Sangkan mun melak parena bener. Sangkan mun kekebonana ngaremplo hejo. Da pugu urut ranca nu disaatkeun tanahna bakal subur. Pekwe ku Andika pikiran. Saupamana kawula oge sarua nolak ranca disaatkeun. Tapi ku sakadar alasan sabangsa makhluk gaib nu teu ridoeun. Moal maka ulah disaleungseurikeun ku Pangagung ti Batawi. Saur juragan Bendarawadana panjang lebar tapi nu inti nama nolak kana pamadegan Mang Lendra. Ari Mang Lendra harita nyarita deui. Aduh pangapunten suhu. Ieu jisim abdi bade tumaros kaula nun. Ceuk Mang Lendra sumemba. Grek tumanya naon Andika Lendra. Sok atuh gerak kaluarkeun tah pertanyaan Andika teh. Namun sapupadi salira gamparan ulah rengat tinggali ku patarosan jisim abdi. Kitu maksud de. Da ieu patarosan de sumuhun bade didungikeun ka gamparan namung sakali deui. Ulah janten rengat mana? Pokona mah ulah rengat tinggali ku patarosan jisim abdi teh. Oh sok adinya geura caritakeun aya pertanyaan naon. Anu aya dina pikir Andika sok we blak-blakan tanyakeun ka kaula. Tanyakeun ka kaula naon-naon nu jadi pikiran Andika. Cing sok aya pertanyaan naon kaula pikeun kaula mangarasa bunga we. Lamun aya ambar rahayat nu tumanya ka kaula. Nganya kitu kaula ge aya kahayang ambar rahayat kudu nurut kana aturan gitu. Ari aturan eta pan geus jelas. Aya cenah aturan-aturan datangna ti nagara. Aya aturan-aturan datangna nyaeta di lingkungan urang sarerea. Jeung deui nu disebut bener teh lain ceuk diri sorangan, tapi nu disebut bener teh ceuk sarerea. Kitu pang-pang nama. Cing sok aya pertanyaan naon? Sok tanyakeun sakur kapanasaran Andika Lendra. Saur juragan Bendarawadana hoyong enggal cenah ngadangu pertanyaan Mang Lendra. Naon nu rek ditanyakeun ka manehanana nu aya patula patali jeung urusan cenah rawalakbok teh. Waktosna see para wargi kaum dangu.